Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Lur. Kunaon sih dina setiap video gitunya. Pasti di awalan ku kecap sampurasun gitu. Teu pati-pati ayeuna ngawalan ku kecap sampurasun, lamun eta kecap sampurasun teh teu aya maknana. Naon atuh maknana? Tah urang guar ayeuna mah sasarengan kitu nya. Ai makna sampurasun teh nya. Sampurasun teh kawitna tina kalimah sampura ning ingsun. Anu ngagaduhan makna sampurnakeun diri anjeun. Tah ai nyampurnakeun diri teh minangka tugas manusia di alam dunia. Bahkan anu paling utama anu ngalingkupan kasampurnaan ucapan, titinggalian, rurunguan, bahkan angseuan gitu. Anu mana sadayana eta kudu ngamuarana teh kana kabersihan tur kaherangan hate gitu. Tah herangna hate teh ngawujud tina sifat tur lengkah paripola orang Sunda anu jadi ajaran Siliwangi teh ngeningan. Silih asa, silih asih, silih asuh gitu. Ta ayeuna seukeutna indra rasa orang Sunda teh ngawujud dina ucapan sampurasun. Bahkan kecap sampurasun teh itu jadi doa sekaligus pepeling yen urang Sunda teh waspada permana tinggal. Ai waspada permana tinggal teh naon? Ceuli kajaga ku runguna, panon kajaga ku awasna, irung kajaga ku angseuna, letah kajaga ku ucapna. Tah kabeh eta teh kitunya kudu ngamuara kana hate nu kajaga kaikhlasanana. Waspada permana tinggal teh lain ngandung harti curoga kana sakabeh kaayaan gitu. Tapi wujud lengkah paripola orang Sunda anu kudu naon? Anu kudu dedehan, anu kudu welasan, asihan, nulung kanu butuh, ngalang kanu susah, nganteur kanu sieun, nyaangan kanu poekeun gitu. Tah sikap ieu nu ngajadi ciri urang Sunda nu kasohor resep ngahiji, sareundeg saigel, sabobot sapihanean kitu nya. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak gitu. Tah budaya luhung ieu teh teu datang sakaba-kaba, tapi lahir dibangun ku kaaripan urang Sunda. Yen hirup teh kudu ngahiji, babarengan, ngamuara, nyatana museur kana kamaha agungan pangeran. Nyatana Allah Subhanahu wa taala gitu. Kaaripan ieu nu ngalahirkeun karakter orang Sunda nu jauh tina sifat miseur. Miseur kana dirina. Keakuan gitu nya. Egois, moal egois gitu nya. Tak urang Sunda kunaon bet kitu sabab sadar ai urang Sunda mah sadar yen hirup teh ukur sasampuran awak kan saukur sasampayan. Tah kabeh teh naon? Kabeh sarengan saparipolah mung margi kersaning Gusti Allah gitu anu maha suci. Teuh nya sampurasun teh ukur sakecap gitu. Ngan jero harti jeung maknana dina ngawangun jati diri orang Sunda. Tah mata kunaon? Ayeuna setiap video di awalan kunaon? Ku ayeuna istilah atanapi kecap sampurasun. Kahiji hareupan jadi doa, nu kaduana jadi pepeling. Yen urang teh kudu ngariksa diri kumaha laku lampah ka sasama, laku lampah ayeuna ka diri sorangan, laku lampah utamina mah ka pangeran. Tak kitu panginten. Selain ayeuna sampurasun teh jadi sapaan, tapi terang ku diguar teh jadi doa oge keur urang sadaya. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur gitu. Hapunten anu kasuhun da jembar pangampura anu dipenta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.